Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu lan samalihe wajib oleh wajib ala wulatil amri ing atase wong kang anduwene paparentahan ing atase wong kang anduwene paparentahan. Opo kotlu tarikis sholati mataeni wong kang tinggal sholat. Mulane tinggal kaslan karena arah-arah sungkanan. In lam yatub lamun ora tobat, lamun ora tobat yasi tarikis sholat. In lam yatub lamun ora wus tobat yasi tarikis sholat. Sebab cenah lam teh harap non hiji harap jajem, kadua naon kamari teh cek irumnya teh, kadua harap napi, katilu lam teh harap kolab. Naon pangna disebutkeun harap jajem ngajajemkeun kana lapad taba yatubu lam yatub. Naon cenah pangna disebutkeun harap napi sabab nganapikeun kana makna fi'il mudhari tina makna isbat kana makna napi. Lamun tobat mah ngaranna isbat, lamun teu ngaranna napi. Naon cenah pangna disebutkeun harap kolab sabab sok ngabalikeun makna tina makna mudhari. Ketika ieu fi'il mudhari kapanjingan ku lama jadi maknana makna madi. Jadi in lam yatub lamun ora wus tobat. Ya si wong. Wa hukmu lan utawi hukume ya si wong kang tinggal salat, ya si tarikis salat iku muslimun wong kang Islam. Wayajibu jeung deui wajib ala wulatil amri kajalma anu boga kekuasaan ka pamarentah, kajalma anu boga kekuasaan, apakah pemerintah pusat, apakah pemerintah daerah. Non qatlu tarikis sholati maehan jalma anu ninggalkeun salat. Ieu wajib kajelma anu punya nyaeta kekuasaan ngabunuh maehan jelma anu ninggalkeun salat. Anu mana jelma anu wani-wani ninggalkeun kana salat teh aya dua. Hiji nyaeta karana dasarna kaslan karana kedul mung, kadua nyaeta anu dasarna jahdun mah ingkar karena kewajiban salat. Nah, lamun jelema anu wani-wani ninggalkeun kana salat sapanjang masih keneh menerima kana kewajiban eta salat hatena, tapi ieu mah ngadul we. Nah, masih keneh hukum muslim. Lamun jelema teu salat atawa tara salat anu dasarna benci, inkar, tidak menerima atau menolak karena hukum wajibna salat anu waktu, maka eta mah murtad.
naudzubillah min dzalik kufur eta mah. Nah, mangka lamun ayeuna hukumna kufur jadi weh kafir kena hukumna. Dia tergantung ngan insyaallah gitu rata-rata apakah ayeuna anu salatna belang betong atau ayeuna mun tara salat sama sekali. Insyaallah eta lain dasarna inkar teu narima atau menolak karena hukum wajibna salat. Memang kedua grasok lamun ayeuna geus kieu mane salat segala ayeuna tah. Berarti eta jadi da ieu mah dan teu digurah geureuh teh ayeuna mun teh naon ukur buluh hambeleh we gitu. Matak aya era keneh ge aya keneh iman teh teh. Matak aya era keneh oge aya keneh sieun aya keneh iman teh. Insyaallah. Masih keneh ayeuna mun tatan kaluar iman. Tak ayeuna mun teu macek dina kitab Ta'limut Ta'lim jadi kakufuran mah gitu. Kakufuran mah jadi lolobana tina tarkul hurmat tina henteu menghargai tina tidak menghormati. Di mana-mana ayeuna geus lewat kana penghormatan kana penghargaan kana agama tah eta lolobana ayeuna mun teu murtad. Sehingga lamun ayeuna teu hormat ieu kana kewajiban salat alias diingkari nah coplok iman. Tuluy teu salat masih kan yang menerima kana ketetapan tetap iman. Ya gitu. Mata ayeuna jadi catatan keur urang bahwa 1000 kali urang lah belang betong 1000 kali urang bobolokot ku dosa aya nu gurah geureuh mah tong teu teh rumasa geus ulah osok ngotot gitu ulah bisa ketika ngotot ke sarua we aya jeung teu narima kana aturan gitu di mana-mana teu narima kana aturan ayeuna agama anu geus mujma' aleh nya ayeuna cafuk iman. Itu nemal mah da kuring ayeuna rumasa kuring teh ayeuna tara salat jeung kuring teh lain ayeuna teu nyaho wajib sarua cek kuring ge ngan kuring makan dulu nah aya keneh teh can coplok ayeuna teh. Nah kembali kana pokok jadi kewajiban keur pemerintah baik ayeuna mun sama pemerintah pusat ngaranna imam a'dham baik nyata ke pemerintah ayeuna daerah mana naibna bawahan-bawahanana anu pusat mah ayeuna pemerintah imam a'dham mah nyata presiden tuluy ka dieuna para menteri-menterina para kabinetna tuluy ayeuna mun tah ka gubernurna tuluy ayeuna mun tah ka camatna ka wali kotana tuluy ka bupati na kacamatna tuluy ka dieuna ka kelurahan atawa ka kades kepala desa tuluy ka dieuna ka RW tuluy ka dieuna ka RT ulatul amri teh aya nyaeta kewajiban qatlu tarikis salat maehan ngabunuh jelema anu wani-wani ninggalkeun kana salat wajib salat fardu anu kaslan dasarna kedul aya tasahulan wa ta'awunan tegasna ayeuna ngagampang ayeuna mun tamakana kana ayeuna salat bi ayyu adda dzalika sahlan hajinan secara ayeuna mun teh masih keneh nyaeta kasebutkeun naon kasebutkeun ayeuna mun teh nyapirakeun leha lalai kana salat tapi kawani-wani ninggalkeun salat anu 5 waktu eta teh kewajiban nyaeta ka pemerintah kudu ngabunuh kudu maehan jelema eta. Malah ayeuna sabenerna lain jalma anu wani ninggalkeun salatna sekaligus sabenerna mah ao tariki sartin min surutiha salatna mah salat
cuman wani-wani ninggalkeun salah satu syarat salat al-mujmu alaih anu disepakati ku para ayeuna munta ulama tentang syaratna salat eta seperti aya salat mah salat ngan teu wudu gitu. Atau ayeuna mun tama aya salat mah salat ngan teu nutupan aurat eta mah ayeuna mun tali ninggalkeun salat ninggalkeun syarat baik ninggalkeun salatna maupun ninggalkeun syarat walaupun salah satu syarat atau wani-wani ninggalkeun satu rukun tina pirang-pirang rukun salat anu 17 ninggalkeun salah satu syarat salat tina pirang-pirang syarat salat anu 8 wani-wani ninggalkeun salah satu rukun salat tina pirang-pirang nyaeta rukun salat anu 17 dah di urang mah. Nah, wajib eta keur imam keur pemerintah mah ngabunuh eta jelema. Wow, sadis henteu teu sadis. Teu sadis. Ya. Jadi kan ayeuna mun tama naon? Ayeuna mun tama aya paribasa anu paribasana teh hilang satu tumbuh 1000 hilang satu tumbuh 1000 ayeuna lamun jelema di urang nu wani-wani ninggalkeun salat coba eksekusi jelema aya nu kumawani ayeuna ninggalkeun ka salat padahal korban mah sabaraha hiji ngorbankeun hiji sok ayeuna mun tamalah ayeuna mah ulah ayeuna mun tamu ulah saranca bentang sacibur sacimahi weh tuluy ayeuna mun tama ieu berlaku ieu hukum berjalan ieu hukum ayeuna wani-wani ayeuna mun tinggalkeun ka salat namun ayeuna sacimahi mah urang ku wali kota tangkap ku polisi tuluy ayeuna eksekusi tuluy ayeuna lalajoan ayeuna mun teu kusah ku ayeuna ku masyarakat sacimahi ayeuna bahwa deuk ngaeksekusi jelema anu wani-wani kasusna adalah lain kasus kriminal ya mah kasus ayeuna mun meninggalkan ayeuna salat di mana ayeuna mun cimahi wani-wani ayeuna mun ninggalkeun ayeuna kana salat padahal korbanna hiji nah ari ayeuna mun teh mapangna kumawani teh ayeuna ngajalankeun itulah jadi ayeuna mun tama ieu ku orang-orang ayeuna mun tama anu pemahaman ayeuna komunis kan dianggap wah Islam radikal sadis Islam sadis coba aja dawaan Allah Subhanahu wa taala nyaeta dina hukum-hukum kisos anu ayeuna mun teu cek orang-orang anu ayeuna mun tamanya iman munafik teh wah itu mah tidak bisa diterima hukum ayeuna Quran terlalu ayeuna ngeri nu dibunuh kudu dibunuh deui banyak ayeuna mun tama aya tanu dibunuh teh sebutkeun sadis aya dibunuh deui ayeuna jadi eta teh ayeuna mun tama hutang pati bayar pati hutang bayar uyah pati teh ge nyawa eta teh pangna dibunuh dieu teh geus menghilangkeun nyawa naon sadisna. Oke, engke kadituna walakum fil qisasi hayat. Jadi dibalik ayeuna hukum qisas eta hayat. Engke bakal harirup jelema teh moal aya nu wani-wani deui. Aya lain ketidaksengajaan mah. Ku sabab ayeuna mun teu mah teu berlaku ieu hukum qisas, kan bae da paling ge 20 tahun penjara. 20 tahun teh masih bisa ayeuna nego ayeuna sehingga ayeuna teu keung menghilangkan nyawa teh ayeuna teu keung ayeuna murah ayeuna nyawa saking naon saking ayeuna mun tempat tidak berlaku tidak berjalan hukum ayeuna qisas sok ayeuna mun teu tingalikeun di Mekah anu berlaku ayeuna hukum qisas nya boro-boro ayeuna tepi ka ngabunuh jadi tindakan-tindakan kriminal kekerasan boro-boro tepi ka menghilangkan nyawa ukur ayeuna mun teu ngabijilkeun getih pun geus teu waniun urang Mekah
Jadi orang Mekah mah ayeuna mun teh lamun seug ayeuna mun tamah ieu aya ka keheul aya ka amek wae naon daripada wani ka jelemana, daripada ayeuna mun teh wani ka jelemana kajeun kana barangna. Mun eueuh-eueuh teuing kajeun paeren-eren di ketonggong gitu. Ieu amek itu amek aya jekuk sieun sarua jeung ayeuna mun teh siat aya siat di eta deui siap jekuk deui lamun dilaporkeun mah. Jadi lamun amek teh can ayeuna urang Mekah mah paadu-adu tonggong we. Hayang jekuk meureun ayeuna. Nah, sadar kana hukum teh gitu. Di urang jal jekuk gitu. Karena naon? Pan ayeuna hukum teu berjalan. Pan hukum qisas ayeuna mun teu mata teh. Maknya ayeuna mun teh mah ku urang ge kotak urang, mana hukum anu ngaleuwihan adil tina hukum pangeran. Ketika ayeuna dibere ayeuna hukum ku Allah dina ayeuna Quran nyebutkeun ayeuna terlalu radikal, terlalu sadis. Terlalu ayeuna mun teh radikal, terlalu ayeuna mun teh sadis. Kanya ayeuna teh Allah. Ieu teh apal hikmah-hikmah. Teu apal hikmah-hikmah. Tuh, jadi ieu teh jelema ayeuna mun teh wani-wani ninggalkeun salat wajib, dasarna ayeuna mun teh makedul, males, eta wajib ku pemerintah kudu dibunuh. Catetan in lam yatub, lamun henteu kaburu-buru, henteu geus tobat, henteu kaburu tobat. Lamun kaburu tobat mah teu meunang. Aya lam yang tasil al amro. Nu dimaksud ayeuna mun teh mah lamun henteu kaburu tobat teh nyaeta sabada aya instruksi di pemerintah setempat. Jadi kudu dibere perhatian heula. Henteu meunang aja ujug-ujug dieksekusi, henteu. Jadi kudu ayeuna dibere perhatian heula. Nah, sabada diberi perhatian terus manehana teu ngagugu. Ayeuna mun teh RT cek RW. Aya mana ayeuna mun teh salat tahar? Mohon ayeuna mun teh mohon ayeuna mun teh rumaos abdi teh salat tahar. Maksudna ayeuna teh nanyakeun teh salat tahar teh berarti dina waktu asar teh gitu. Da ayeuna mun teh ari salat ayeuna salat dina jero lohor malin ge teu salat. Ieu mah tadi teh salat tahornya ayeuna mohon ayeuna mah salat gitu. Salat buru-buru. Kodo meureunna. Salat buru, salat ayeuna mun teh lohor. Tari mante begitu ayeuna dina waktu asar geus dibere perhatian ku pemerintah setempat tuluy ayeuna mun teh mati salat hare-hare we dingin we kitu. Kadua ayeuna mun teh mah ieu tugasna pemerintah setempat hiji nyaeta merintahkan kana ngalakukeun salat anu ditinggalkeun tadi satu tah salat zuhur buru-buru kodok. Kaduana nyatakeun ancaman sabab maneh lamun ayeuna teu buru-buru salat ayeuna engke rek dipaehan maneh teh. Dua tah ayeuna mun teh mah ungkapan kalimat-kalimat anu dilontarkeun ku pemerintah buru-buru salat zuhur buru-buru ke lamun ayeuna mun teh mah teu salat zuhur ayeuna geus asar ye ke maneh rek dipaehan alasanna teu salat. Nah lamun ayeuna mun teh mah teu salat zuhur tuluy dina asar teh ngodoan teu tulus ayeuna mun teh mah dipaehanana teu tulus fa in fa'alha ba'da dzalika turika keun anta. Lamun sabada ayeuna mun teh mah eta geus dibere perhatian kitu malah geus diancam, deuk diancam ayeuna rek bunuh, terus ayeuna mun teh manehanana teh anger kene ayeuna mun teh mah teu daek ngagugu mangka harita kene kudu dipenggal jangka bidorbi unuki. Teu menang didorok, teu menang dibakar, dipenggal jangka. Wan, ayo nu teh beheungna. Penggal jangka. Nah, eta teh nyaeta lamun salat nu tingalkeun eta
teu aya hubungan jeung sabadana anu bisa dijama. Contoh seperti ayeuna mun tamah tinggalin salat subuh atau tinggalin salat isya, apa teu bisa dijama jeung subuh, tinggalin salat subuh pan teu bisa dijama jeung lohor. Nah, berarti harita keneh teu kudu nungguan, teu kudu ayeuna mun nungguan waktu ayeuna mun tama lohor, teu kudu nungguan waktu subuh, teu kudu nungguan waktu lohor, sabab ayeuna mun tama isya jeung subuh teu bisa dijama. Jadi teu kudu menunggu nyaeta waktu lohor. Lamun teu ngagugu keneh sabada diperintah, sabada diancam, teu ngagugu keneh memeh lohor geus kudu dieksekusi. Lamun tinggalin salat eta salat anu bisa dijama jeung sabadana saperti nyaeta ninggalkeun salat lohor dina waktu asar, geus dibere perhatian, geus dibere ancaman, acan ngagugu keneh ulah waka dina waktu asar, sabab masih keneh aya waktu jama antara lohor jeung asar. Ke nyaeta sabada magrib eksekusina habis waktu ku magrib mah geus habis waktu jama lohor jeung asar, lohor jeung asar. Wala yuqtalu bil faitati jeung teu ulah dipaehan si jalma bil faitati nyata ku salat ayeuna mun tama anu naon anu tinggalin illa intawa adahu illa intawa ada ala tarkiha qablu illa intawa ada ala tarkiha qablu. Jeung ulah dipaehan ayeuna mun teu kukarana ayeuna mun tama seorang masyarakat anu ninggalkeun anu tinggalin salat fardu teh terkecuali nyaeta geus aya perhatian ancaman ti samemeh terjadi eta. Gitu. Memeh ayeuna mun tamah lohor, memeh ayeuna mun memeh naon memeh asar, memeh ayeuna mun asar. Kades ya, lamun teu salat asar gitu. Lamun ayeuna teu salat asar, ayeuna mun tamah anjeun erek ayeuna mun tanaon dipaehan. Begitu ayeuna mun teu geus perhatian masih keneh teu ngagu ti awalna ti memehna teh. Jadi meureun aya perhatianana aya ti memehna aya nyata sabada terjadi ninggalkeun salat. Lamun ayeuna mun tamah lamun teu aya perhatian ti samemehna sakonyong-konyong eta jelema ninggalkeun kana salat eta ulah waka dibunuh. Jeung ayeuna mun teu hampang sabenerna mah teu kudu ribet-ribet, teu kudu dikodok-kodok, teu kudu disaliksik sabenerna mah. Lamun ayeuna mun teu andai kata cek RT atawa ayeuna mun teu cek RW teh, dia geus salat acan. Parantos. Salat itu kubila minhu. Jadi jelema teu kudu ayeuna mun tadi tek-tek ayeuna diteliti, sia bohong sia cing ayeuna urang tatanyakeun. Geus saya kubila. Teu kudu ayeuna mun tah tek-tek, geus saya terima geus atuh geus salat mah. Tapi ketang ayeuna ditingali-tingali teh da teu katingali init ka masjidna, tingali ungkedna gitu. Walaupun nyata teu katingali ungkedna. Naon sababna? Sabab ayeuna mun tama kemungkinan aya salah satu alasan anu ngameunangkeun kamanehanana salat ku isyarah. Anu alasan eta tanpa sepengetahuan urang. Pan salat dalam geus teu bisa kitu kieu teh naon ku isyarah meureunnan pangma ayeuna mun tama nyebutkeun geus salat tapi teu katingali ungkedna meureunnan salatna ku isyarah sabab aya alasan geus teu kudu ditek-tek ayeuna mun gitu. Kecuali lamun ayeuna mun tama eta jelema begitu ditanya, maksudna ditanya ke pemerintah ya teh anu ayeuna mun teu kawajibanana
RT ke RW. Mana geus salat atas Pak RT atas. Nanti katingat salat abdi mah salatna di Mekah. Abdi mah salatna di Mekah gitu. Da geuning wali ge geuningan EPT tiasa eta itu bisa diterima. Walaupun bener iya walaupun bener wali walaupun ya wali ya walaupun iya teh nyarita kieu teh aya namun teh walaupun wali gitu walaupun bener tidak bisa diterima sabab naon luar ti logika atuh eta mah teu real gitu disebutna nyaeta khawarikul adat hukum anu khawarikul adat teu bisa diterima alasan anu khawarikul adat teu bisa diterima aya namun tamaku saraha aya tadi mah atos abdi teh aya namun teh di mana sih ya di bumi geuning aya atos tadi atau na teu katingali ingkikna teu katingali ungketna manawi abdi mah aya ku isyarat abdi mah aya namun tetos tiasa aya namun teh naon teh teu oleh kaya kitu geus salat maneh atos di mana di Mekah teu eta mah teu bisa diterima oge aya namun tamadina aturan nyaeta waktuna ngaeksekusi ngabunuh jelema anu ninggalkeun kana salat teh jelema Islam nu maksud oge nyaeta dasarna karana malas ngadul tah wala yuktalu jeung ulah wakadipaehan eta jelema anu ninggalkeun kana salat anu dasarna ngadul malas teh illa idza akhraja angin terkecuali di mana-mana ngaluarkeun manehanana as-sholata kana salat anjami waqtiha tina sakabeh waktuna salat hatta an waqtiha daruri sehingga nyaeta tina waktu anu darurat lamun ayeuna mun meninggalkeun salatna dina waktu anu teu bisa dijama maka sebelum habis waktu eta mah habis waktu nu teu bisa jama teh teu meunang kadibunuh teu meunang ayeuna kadibunuh kecuali lamun ayeuna mun geus habis waktu eta waktu ayeuna mun teu eta lamun waktuna berkaitan nyaeta jeung waktu anu sah dijama jeung engke nyata sabada habis waktu anu bisa jama lamun lohor jeung asar bisa jama teu salat lohor can waka ayeuna mun teu bisa dipaehan sehingga engke habis waktu asar lamun ayeuna mun teu salat ayeuna mun teu isya mah teu kudu nungguan ayeuna mun teu habis waktu subuh engke ayeuna mun teu naon geus habis waktu isya waktu ayeuna ngabuduhna fala yuktalu bitarki dhuhri hatta taghriba syamsu wala bitarkil maghrib hatta yatlu'al fajru wa yuktalu fi subuh kayak ayeuna waktu ngaeksekusiana teh dina subuh nyata dina waktu bijil matahari lamun ayeuna mun teu meninggalkeun asar kayak ayeuna mun tamah di mana-mana geus surpanan poe sabab ayeuna mun tamah asar mah teu bisa dijama jeung maghrib lamun meninggalkan salat isya kan di mana-mana geus bijil matahari bijil ayeuna fajar geus ayeuna mun teu waktuna eksekusi gitu tapi najan ayeuna mun teu eta jelema anu dibunuh eta tetap nyata dibunuh ya masih kena ayeuna mun teu dihargai kumaha dihargai hukumna jelema eta teu kafir hukum manehanana hukum muslim wa hukmuhu muslimun maka wajib dipulasara sesuai jeung cara pemulasaraan nyaeta mayit muslim biasanya dimandian dipendem di pakuburan muslimin tuluy ayeuna mun tamangke di kapanan tuluy aya di salatan biasa di salatan cuman make ciri alusna wah ieu cigah nama moal aya nu wani-wani aya ningalkeun kana salat ya mun ayeuna make ciri khusus kitu lamun di dieu mah leuwihan tina sajengkal ayeuna mun teh muncugugna ayeuna kuburanana tina kuburan rata-rata ngarah naon eta teh ngarah engke ketika ayeuna mun teh mah aya jelema anu eta engke nyaho si itu teh
Iya ayeuna mun teu papayahna teh karena ayeuna teu salat tuh cirina itu aya ciri khusus gitu. Ngeri teh ngeri cenah moal ayeuna mun teh wani-wani moal wani-wani ayeuna nikah. Jadi walaupun ayeuna hukumna muslim hukumna Islam da atuh ayeuna mun teh ditunjuk-tunjuk teh maot teh bono sabab ayeuna mun teh teu salat eta teh lamun masih kene nerima karena ketetapan hukumnya eta wajib salat di mana-mana geus ingkar lain deui yen karma tidak menerima. Nah cenah ayeuna mun teh padahal eta teh jelemaana teh jelema ayeuna mun teh teu salat padahal jelemaana teh tadina teh dibunuhna pan teu salat apa henteu matak jadi kufur teh ya. Jadi ngengenganana gitu anu urang teu meunang ayeuna nyolatan teh ngengenganana nyata di mana-mana jelema anu kaluar tina agama Islam. Adapun jelema bacekok ayeuna mun teu kumaha balagadeur kumaha dawuh anjunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu khalfa kulli bar wa fajirin sallu khalfa kulli barin wa fajirin kudu salat maraneh kabeh ulah terlalu fanatik ari henteu netral teuing kana teu sahna mah contoh imam ge bodoh bulan diwajibkan make kopiah henteu nya penting ayeuna mun teh sah salat teu make kopiah da urang mah rata-rata beh ditu kitu tadi kopiah ari salat wajib make sarung teu ya make ayeuna mun teh calana make jeung calana oge ayeuna mun teh calana lepis sagala nomor teh nah ayeuna mun tingali we bunyi oratna aya bunyi oratna jadi ayeuna jungjunan nyaeta ngajarkeunana sallu sok salat khalfa kulli barin rek ayeuna ngamamundeg satu kangen jelema anu nyaeta bageur alus saleh wa fajirin jeung jelema ayeuna mun tama anu fajir teu ecereug oge kitu lah eta urang mah sakrara bauan gitu misah deui ari jeung nalika nyaho urang henteu ngalakonan syarat-syarat rukun misah deui lain fanatik ayeuna pedah jelema ayeuna teu pati bager teu bager nah lain memang aya salah satu syarat nu teu dilakonan kumanehanana lain deui eta mah malah eta mah meusing ayeuna di kopiah oge meusing di sorban oge teu meunang mah eta mah da eta mah lain berkaitan ayeuna fajir lain bar eta mah aya sesuatu nyaeta anu ngatesahkeun kana salat mah tembong oratna atawa memang ayeuna mun tama eta sujudna ayeuna teu balik anu ngatesahkeun lain deui eta mah meusing disorban meusing diigal oge nah entong ayeuna salat ayeuna ngamamun tukang anu kitu ari ieu mah ayeuna mun tama naon nah salat bari jelema teh dianting haram berarti jelema naon teh pajir katanya tuluy ayeuna mun geus kitu teh buukna ge coba burung coba make solin sagala ayeuna mun teh eta buukna ge sagala gitu tingali we takbiratul ihram Allah bener cek urang teh dikedengekeun teh maca Fatihahna keuna maca Fatihahna kan bae masih ngruas rawis ayeuna mun teh mah anting ka ayeuna mun teh mah irag-rawi ieu teh sallu khalfa kulli barin kaum anu bager mah nah kadai ayeuna mun teh lagi cacak-cacakan ayeuna mun teh mah anu fajir anu ayeuna mun teh mah anu tipeuna kitu geus teu naon-naon geus dianjurkeun ku junjunan pek salat ngamamun
tukang gitu kamu iya manusia itu balik mah rukuna teu balik mah sujudna teu sesuai ulah gitu ulah ayeuna mun terkecoh karana kunaon ku ayeuna mun tamako kalakuanana ulah terkecoh ayeuna mun takunaon ku ayeuna mun tamako pakaianana ai syarat mah tetap berlaku syarat mah udah sesuai nah kecuali lamun sesuai jeung syarat lain eta mah tong jawaban aya syaratna berjamaah eta wa alla yataqida butlana sholati imami jadi teu meunang ayeuna mun teu ngamaum ka jelema ka imam anu ceuk urang menurut urang eta teh batal salatna teu sah tong eta mah aya sakadar pakaian mah gitu da aya geuningannya ayeuna mun teh mah pakaian preman tapi salat halus memang bagelama santri gitu pas santri mah keluar mah gitu ketika ayeuna mun teh keluar tapi dapat basolawat mah halus mun basolatna mah leuwih tinu di sorwan leuwih tinu kopea da nyaho teh syarat ayeuna rukun bacaan ayeuna mun teh halus seperti gitu kedua anjuran junjunan wasallu ala kulli barin wa fajirin ai khalfa kulli barin mah ngamakmum dina raraga ngamakmum ari ala kulli barin wa fajirin mah nyolatan jeleumana tah di dieu aya namun teh orang sok aya di fanatik nyaho modalna euy jelema tukang mabok jelema ayeuna mun teh naon jelema ayeuna tara katingali salat tah urang sok bauan ku kitu padahal junjungan dawuhkeun sallu ala kulli barin malah aya dari mana-mana urang boga masjid teu bakal dieu teu bakal dieu ye we ayeuna mun teh anu katingali rigigna bari teu cerek oke kitu ai kanu kitu mah ayeuna mun teh mah ulah-ulah tak emut ayeuna mun teh mah ieu emut ayeuna riwayat Ahmad Cibaduyut Allah ya rahmat ngan pohode eta ayeuna mun teh ngaranna ayeuna mun teh mah tah apa ayeuna mun teh ngadongengkeun aya nu ieu cenah aya nu maot baheula di Cibaduyut jelema na teh manggih salatna teh salebaran sakali lebaran unggul eta mah deuk poe Jumaah deuk ayeuna mun teh mah hare-hare tukang ayeuna mun teh ngangler tukang ayeuna mun teh munding tukang ayeuna kauluku saha ayeuna mun teh mah apa teh ayeuna mun teh nyebatkeun aya dina hiji waktos nyaeta maot manehanana teh maot teh ngawartosan nyaeta Ahmad Cibaduyut ngangkir Ahmad Cibaduyut cenah ayeuna mun teh mah eta si anu ayeuna pupus Ahmad Cibaduyut tah angkat ayeuna mun teh mah Ahmad Cibaduyut teh para putra ayeuna mun teh mah ararim teu ayeuna mun teh mah apa nyaurkeun teu santri ayeuna mun teh mararot gitu apal ayeuna mun masyaallah ai sariosna disalatkeun ai ayeuna mun teh salatkeun teh ka Cibaduyut ai nu dipuarang ngimaman teh hari teh nya mama ajengan Ahmad ieu Dasuki Dasuki cenah ayeuna mun teh eta di Purwakarta cenah ngimaman ari ayeuna begitu dina niatna teh da teu merehan teh ieu ayeuna nyolatan kieu kitu teu merehan nyolatan nu salatna ayeuna mun teh sataun sakali lebaran unggul usolli ala man mata fi hadayau minal muslimin nah usolli ala eta sebutkeun ngaranna usolli ala man mata fi hadayau minal muslimin di eta usolli ala eta tentu ayeuna mun teh da ama ayeuna mun teh mah eta cenah usolli fadhe eta sebatkeun geus kitu tuluy ayeuna mun teh ama teh ngaishad ayeuna ngaishad
hanya sadar teh ari ieu si mayit teh jenazah aya namun tasipulan Islam jarang teh jarang teh nah ayah pamajikanana ya ingat keneh baheula waktu orang kawin jeung si emot ari baheula waktu anjeun dikawin aya ku sieu maca sahadat teu kantenan maca sahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad jadi maca sahadat teh lah saudara amah ieu teh muslim ya teh muslim saudara aya nu nama Islam ya teh mayit Islam gitu ngan meureun tadi teh fajir apaan urang mah nya teh aya namun teh meh kana dalil we kana ajian teh heula keneh ngewa geuleuh gitu aya namun teh sallu ala kulli barin wa fajir salatan aya namun teh rek nu bager rek nu teu bager dek nu bager rek aya namun wajahidu jeung prak aya namun teh perang jeung perang jihad maju ka medan fa'akul libarin ulah bauan dek jeung ayeuna nu bager wa fajirin dek jeung preman malah bawa bating preman anu leuwih wadiana mah nah urang sok ayeuna blok-blokan tong deket jeung sia teh nyang modal jeung sapopoena ge ayeuna ieu kudu ayeuna mun teh masa uyunanana ulah ayeuna mun teh bencian ulah ngewaan ulah ayeuna panatikan ayeuna mun teh eta jeung teh ngajarkeun kitu jihad bareng-bareng ulah pilih-pilih ayeuna mun teh bageut nawungkul nu saleh nawungkul hayu bareng fajir bar ieu ayeuna mun teh salat bareng-bareng bar fajir nyolatkeun bareng-bareng dak nu ayeuna mun teh bager rek ayeuna mun teh teu bager oge nu penting dawuhan junjunan sallu ala man qala la ilaha illallah di mana-mana ayeuna mun teh masih keneh nya eta tauhid la ilaha illallah sok ayeuna mun teh ngamam gabung ieu mah atuh da ayeuna mun teh naon kadah tarakunut karasa kubufukeun budak najis aing moro-moro ayeuna jeung jelema ka masjidna ge najis tarakunut jeung ayeuna eta mah ayeuna taya teh utak-utakan cirian bawa tuluy tambah deui ya salat teh kepoe ya salat teh ayeuna mun teu dicalana teu oge sarung sagala ayeuna mah aya eta ayeuna mun teh mah ayaan kalimat la ilaha illallah geuning tahlilna mah paktarikna la ilaha illallah aya teh maca kana la ilaha illallah dasar wa ayeuna mun teh mah tauhidna mah la ilaha illallah sallu wara aman qala la ilaha illallah jeung ayeuna mun teh mah pek sarolat ayeuna mun teh maraneh nyaeta tukangeun jalma anu masih keneh nyaeta ngucapkeun la ilaha illallah kitu ajaran ayeuna jeung tah hilang ayeuna mun teh kapanatikan teh hayu versi eta teh ikhwan urang ayo eta teh Muhammadiyah ikhwan urang eta teh Islam Jamaah ikhwan ayeuna mun teh mah urang gitu ikhwan ayeuna keun bangsa puruyah ayeuna mun teh nu kararitu mah gitu matak ayeuna mun teh pemerintah pantes ayeuna mun teh naon satungtung ayeuna mun teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah LDI aya izin teh aya izin LDI ayanya aya mata ayeuna mun teh dibubarkeun oge heuh eta la ilaha illallah dengekeun ayeuna mun teh mah kajar manehna ayeuna ka urang paduli gitu ayeuna mun teh mah tah geuningan ayeuna mun teh mah anu teu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manaon Ahmadiyah bubarkeun pemerintah ge aya MUI na atuh gitu aya majelis ulama nah
sabatas aya namun teu aya keneh dina rel mah gitu. Masih kana aya namun tak bisa diterima. Wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi wallahu a'lam bissawab.